Wajib ka jalma Islamna uning ngarundayanana jeung Nabi utusan Allah Muhammad putra Abdullah, Abdullah putra Muthalib, Muthalib putra Hasim, Hashim putra Abdi Manaf, Abdi Manaf putra Qusay, Qusay putra Kilab, Kilab putra Murrah, Murrah putra Ka'ab, Ka'ab putra Lu'ay, Lu'ay putra Ghalib, Ghalib putra Fihir, Fihir putra Malik, Malik putra Nador, Nador putra Kinanah, Kinanah putra Huzaimah, Huzaimah putra Mudrikah, Mudrikah putra Ilyas, Ilyas putra Mudar, Mudar putra Nizar, Nizar putra Ma'ad, Ma'ad putra Adnan, Ma'ad putra Adnan. Nu wajib dugi ka Adnan, ti Adnan dugi ka Adam, haram nguningakeunana sabab taya jalan sohe, sabab taya jalan sohe. Wajib deui uningana rundayana ti ibuna jeung Nabi utusan Allah Muhammad putra Aminah, Aminah putra Wahab, Wahab putra Abdi Manaf, Abdi Manaf putra Zuhrah, Zuhrah putra Kilab, Zuhrah putra Kilab. Tepang deui jeung ramana di Kilab jang ngawarengna jadi ibu jeung ramana masih kene sarundayan, masih kene sarundayan.